Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana anu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana kitab Qurratul Uyun halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng nyarios saha Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Salatul mutajawwizi ari salatna jalma anu tos nikah afdalu eta leuwih afdal min arba'ina tinimbang 40 naunana salatan salatna min ghairihi tinimbang tina tisalianti jalma anu teu aca jalma anu teu tos nikah. Saur Mu'ad bin Jabal, salatna jalma anu tos nikah leuwih afdol tinimbang 40 salat ti jalma anu teu acan nikah. Jadi salatna 40 rakaatna jalma anu tos nikah mah leuwih afdol tinimbang salat anu acan nikah. Kitu saur Mu'ad bin Jabal. Waqala sareng ngadau Kanjeng waqala sareng nyarios sa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saur Abdullah bin Abbas, tajawwaju fa inna yauman ma'a tajawuz khairun min ibadati alfi amin. Tajawwaju kudu nikah aranjeun kabeh, kawin aranjeun kabeh. Fa inna yauman maka saenyana sapoe ma'a tajawuji sartana jalma anu geus boga pamajikan khairun eta langkung sae min ibadati alfi amin tinimbang ibadah 1000 tahun. Itu saur Abdullah bin Abbas mah. Pek gerana nikah aranjeun kabeh margi nu tos nikah mah sapoena jalmi nu tos nikah langkung sae tinimbang ibadahna jalma anu can nikah 1000 tahun sudah gitu. Sorry Abdullah bin Abbas. Jadi sapoena jalma anu tos nikah mah nu boga pamajikan langkung sae tinimbang ibadah 1000 tahun. Itu saur Abdullah bin Abbas dina kitab Qurratul Uyun. Wa qala sareng nyarios deui ya Abdullah bin Abbas, lil ajabi et kajalma anu lelengohan. Ya saur Abdullah bin Abbas nyarios ka jalma anu lelengohan nu can nikah ye padahal geus mampu keur gaduh ongkosna biaya nikahna geus terutama nu geus mapan. Saur Abdullah bin Abbas, tajawwaju gedan narikah aranjeun kabeh margi fa inna khairu hadhil ummah aksaruha nisaan. Dan narikah aranjeun kabeh maka saenyana ka pang alus-alusna ti ieu umat nyaeta pangloba-lobana ieu umat naonana nisaan istrina. Jadi pangloba-loba pangsaena umat teh anu panglobana ieu umat teh istrina gerana nikah terutama anu marampuh. Wa qala sareng nyarios Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kana sareng kabuktosan ya Abdullah bin Mas'ud mat'unan eta anu kasarang panyakit taun. Saur Abdullah bin Mas'ud jawijuni fa inni akrahu an alqiyallah aziban. Geratikah geranikahkeun aranjeun kabeh ka kuring, kawinkeun atuh kuring teh. Sabab kuring mah mikar ngewa ketika kuring ke ngadeuheus ka Allah kuring bari lelengohan. Jadi geratikahkeun atuh abdi teh alim abdi teh engke deuheus ka Allah teh lelengohan. Hoyong tos gaduh istri saur Abdullah bin Mas'ud. Wa qala sareng nyarios Sofyan Sauri li rajulin ka hiji pamaget. Sofyan Sauri nyarios ka hiji pamaget naroskeun ieu Sofyan Sauri. Saur Sofyan Sauri hal tajawazta nah geus kawin anjeun can. Kumaha walar eta rajul qala la sok eta rajul ngajawab can kuring mah lengohan can kawin. Qala nyarios ieu Sofyan Sauri, saur Sofyan Sauri manadri ma anta pihi minal afiyah. Manadri teu manggihan kuring maka anjeun makana perkara anta ari anjeun pihi dina ieu ma minal afiyati tegasna tina kasalamatan. Cek ieu Sofyan Sauri ka eta lalaki lamun anjeun can kawin mah
kuring teu manggihan ka anjeun tina kasalametan. Itu can kapanggih kasalametan ari anjeun sosorangan keneh mah lelengohan can kawin mah. Itu saur Sofyan sauri ka eta hiji pamegat. Teraskeun waruya sareng diriwayatkeun naon anna ba'dal muta'abbidin, diriwayatkeun saanyana sapalihna pirang-pirang jalma ahli ibadah kana yuhsinu al-qiyama ala jaujatihi ila an matat. Kacarioskeun salah sawiosna jalma ahli ibadah kana yuhsinu ieu ahli ba'dul muta'abbidin teh sok ngaluskeun kana ngalaksanakeun kewajiban ala jaujatihi ka istrina dugikakeun ila an matat nepi ka pupus ieu istrina aya seorang ba'dul muta'abbidin. Terus sae ieu terhadap istrina dugikakeun sampai pupusna maotna ieu istrina. Mung setelah istrina maot pauridho alaihi diasongkeun weh ka ieu ba'dul muta'abbidin teh salah sawios ahli ibadah diasongan naon atajwija kana nikah ditawaran nikah muncul kurang mah Kang akang teh geus ngaduda ieu geus duda tu aya istri nu pantes geus we tikah ku akang kumaha jawab eta akang ahli ibadah teh jawabna alim abdi mah pamtanaa gitu. Jadi teu kersaeun nolak ya si ahli ibadah teh ba'dul muta'abbidin. Waqala jeung ngomong ya ba'dul muta'abbidin itu al wahdatu arwahu liqalbi wa azma'u lihammi. Kalakanya rios kitu. Cek eta ba'dul muta'abbidin. Ari nyorangan sorangan teu boga pamajikan arwahu eta leuwih senang, leuwih salse, leuwih tenang liqalbi kana hate kuring cek eta ba'dul muta'abbidin wa azma'u lihammi. Jeung leuwih ngumpulkeun kana cita-cita kuring kahayang kuring teh bakal moal ribet cenah teu boga pamajikan mah jawab gitu. Nah, qala nyarios deui ieu ba'dul muta'abbidin paraaitu fil manami ba'da jum'ah min wafatiha kaan abwabas sama futihat. Terus pengalaman anjeuna ba'dul muta'abbidin geus jadi duda setelah istrina meninggal terus anjeuna ngimpen dina eta impenan anjeuna ngimpen sabada Jumat setelah pupusna istrina ngimpen dina eta impenan teh kaya ieu lawang langit teh tos dibukakeun wakaan rijalan yanjiluna wa yasiruna fil hawa jeung kaya dina impenan teh ninggal ka pirang-pirang pameget ieu para lalaki-lalaki unggul tarurun di eta langit dibukakeun jeung laleumpang ieu para rijal-rijal lalaki teh bil hawa bisa leumpang di awang-awah yatba'u ba'duhum ba'don nuturkeun sawarehna ieu ahli-ahli ibadah tadi kana sawarehna deui ditaluturkeun ku nu sawarehna deui. Dina impian teh kuring ge milu cek eta ba'dul muta'abbidin teh dina eta rombongan ahli ibadah hungkul pakalama najala wahidun najala ilayya kan ketika samangsa turun ketika turun seseorang tina rombongan ahli ibadah tadi dina impenan najala turun ieu seseorang teh ilayya nyampeurkeun ka kuring. Nah kumaha ngomongna ieu cek seseorang tadi wahid waqala liman waro'ahu ngomong weh itu ngomong nakasaha anu aya muncak urang mah ngomong nasaha eta tukangeun anjeun itu jawab wahada wa al mas'um jawabna teh nyaeta ieu jalma teh jalma nu digoreng jalma nu goreng cenah jalma nu goreng patut payaqulu terus ngomong deui salah khoru sapalihna ibadah nu sejen ngomong deui naam cek pas bener ieu teh aya jalma nu goreng cenah itu wayaqulu salis kadalika nya kitu deui langsung deui nu katilu heuh lah ya aya jalma nu goreng ya nu goreng maksudna mah goreng nu goreng we goreng dina naonna dina ibadah berarti nya goreng wayaqulu rabbi na'am ngomong deui nu kaopat nu tadi jalma-jalma ibadah teh cenah bener eta aya jalma nu goreng tah santos sampai 4 kali ngaromong kitu ieu ba'dul muta'abbidin anu geus jadi duda teh ngimpi teh
fahibtu an as'alahum haibatan min dalika. Kuring teh ngarasa sieun teu wani nanyakeun ka eta jalma-jalma ahli ibadah tadi naon margina margi ajrih tina anu tan tisa adaya ahli ibadah teh teu wantun nyarios teu wantun naroskeun nepikakeun ila an marro bi akhiruhum nepikakeun ngaraliwat kabeh rombongan ahli ibadah tadi teh nu sejena ngaraliwat kabeh gitu ka eta sadayana ngaraliwat ngan wakana gulaman ngan dina rombongan terakhir teh aya seorang bujang wakana gulaman kabuktian eta aya hiji lalaki anu bujang pakultu teras weh nanya kuring ka eta bujang ya hada hei gulam apa muda man al mas'um alladzi ilaihi yu'amuna ya hada hei gulam cek eta badul nu tadi nu ngimpena nasaha anu goreng teh anu dianggap goreng teh nasaha alladzi anu ilaihi gitu anu geus ngisarahan ieu rombongan tadi ahli ibadah teh goreng-goreng ieu jalma teh babarengan jeung aman goreng gitu kumaha jawab ieu gulam pakola cek ieu rombongan nu terakhir gulam ngajawab nasaha ieu anu goreng teh pakola cek eta gulam nu dimaksud nu goreng teh anta anjeun cenah pakultu nyarita kuring nanya kuring ka eta bujang walima dalika jeung karna naon ye kuring make disebut jalma anu goreng dina akhlakna goreng dina ibadahna cek eta anu ngimpen tadi teh nah karna naon ola ngajawab ieu gulam anu ngora teh rombongan anu terakhir ngajawab pangna goreng teh kunna narfa'u amalaka fi amalil mujahidin cek eta rombongan nu budak jagung teh kunna bukti abdi sadaya teh narfa'u eta ngangkatkeun abdi sadaya amalaka kana amal anjeun fi amalil mujahidina dina amal jalma anu jihad kabeh fisabilillah di jalan Allah tah cek eta bujang teh sabenerna kuring teh geus ngangkatkeun kana amal ibadah anjeun golongan ibadah amal mujahidin golongan jihad kabeh di jalan Allah senah itu berarti anu eta kaimpenkeun teh berarti biasa disebutkeun anu tinggalna para rombongan ibadah teh ternyata bisa dikatakan malaikat mukatibin malaikat hafadhah malaikat nu ngajaga amal urang sadaya nu nuliskeun amal urang sadaya tiasa janten soalna laporan cek eta rombongan terakhir abdi sadaya teh salarosna geus ngangkat kana amal anjeun teh termasuk amal mujahidin golongan jama-jama nu jihad di jalan Allah ngan wa mundu jum'atin ngan sepanjang Jumat ketika sepanjang Jumat teh setelah naon setelah maut pamajikan anjeun gitu mencek bahasa urang umirna anta doa amalaka ma'al khalifina tah abdi sadaya teh diparentah supaya anta doa nyimpen abdi sadaya amalaka kana amal anjeun ma'al khalifina disimpen heula cenah abdi sadaya teh supaya nyimpen kana amal anjeun sarta jalma-jalma anu ninggalkeun pirang-pirang jihad itu nah ninggalkeun jihad ninggalkeun mujahidin tadi teh ya karena mung naon gara-gara mung nikah pamanadri maka teu apal abdi sadaya makana perkara dasta anu migawe anyar-anyaran anjeun abdi teu apal naon nu migawe ku anjeun anyar-anyaran nepikeun asalamah anjeun teh termasuk dituliskeun amal jalma ahli jihad kabeh di jalan Allah tapi kunaon dia semenjak harita ti Jumat harita ditinggalkeun ku pamajikan anjeun jadi termasuk golongan jalma nu ninggalkeun kana jihad kana perang kumaha pakola liikhwanihi terus nyarios ieu badul mutabidin sabada naon sabada kajadian ngimpen gitu teras weh gugah dina ngimpen teras nyamperkeun ka wargina komono kamari geus aya nu nawarkeun istri supaya ditikah akhirna ieu si badul mutabidin geus ngimpen kitu mah pakola liikhwanihi nyarios ka dulurna cek eta badul mutabidin jawijuni gerak nikahkeun aranjeun kabeh ka kuring sok ayeuna mah gerak kawinkeun mana awewe nu rek dikawin ku kuring gitu mun cek bahasa urang mah naon margina palam yakun tufarikuhu jaujatani wasalasun
tarang teu aya ieu badul mutaabidin eta anu papisah dua istri tilu taeuna. Jadi sok mana ayeuna mah nu kedah bade ditikah ku abdi. Jadi intina anjeunna alim sosorangan, cek paribasana mangga arek 2 arek 3 ge ku abdi urang tikah bade 4 ge. Setelah naon nyimpen eta kajadian asalamah ieu si suami si badul mutaabidin tadi nuju gaduh istri mah teu acan maot, termasuk golongan jalma-jalma anu jihad di jalan Allah. Setelah meninggal istrina terus weh entos naon ditawaran nikah keukeuh alim majarkeun teh leuwih tenang nyorangan teu boga pamajikan, leuwih tercapai cita-citana, ternyata kalakah ngimpen dina impenan eta termasuk golongan jalma anu naon asal mah diasupkeun golongan jalma anu amal jihad, ternyata ditangguhkeun golongan amal jihadna disimpen gara-gara naon termasuk golongan jalma anu ninggalkeun kana jihad di jalan Allah. Akhirna setelah ngimpen, setelah gugah berarti kengeng hidayah, kengeng petunjuk anjeunna kedah nikah deui. Hadirin sadayana, rupina pangaosan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring anu ngadugikeunna, umum kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga urang tutup sasarengan ku doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.